Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda adu di mana beayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadar tinuma kawasa urang tiasa patepang dangu deui dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita mitra anu kamari katunda masih dina judul Janji Nu Mawapati hasil karya atanapi karangan Aburos anu mana ayeuna bagian ka 70 hiji nanya pamita lepat mah kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu kamari katunda pedaran kang tile kasapih wanci dina mangsa medarkeun kayan alam pabeberang khususna ka Jang Sarip anu mana harita nuju ngobrol sareng si Abah anu mana ngakukeun yen eta si Abah teh ngaran asli namanya eta Pendi anu tayalian Pendi putrana Mang Daryo teh eta hanca teh nya. Sumangga mitra ame teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Oh, janten jenengan Abah teh Pendi. Lajeng nanaha kumaha carios Abah waktos nuju anom teh. Marginya terus terang abdi teh ngaraos panasaran. Sajabi ti kitu saur kasauran Abah tadi eta carios aya patula patalina sareng pasoalan abdi. Nah kumaha eta teh Bah? Tanya Sarip hatena beuki ngarasa panasaran. Jang Sarip puguh kieu eta teh Jang. Baheula basa Abah zaman keur ngora di lembur Cibedug teh. Aya saurang mojang anu ku Abah dipika cinta. Tapi hanjakal manehna teh teu narima. Lantaran geus leuwih ti heula hahadean jeung lalaki lian. Tapi sanajan kitu pikeun diri Abah mah teu matak jadi ijid atawa gewa. Lantaran ari rasa kacinta mah moal bisa dipaksa. Oh, janten pami kitu mah salira Abah teh ditampi. Bener Abah teh ditampi. Tapi teu nanaon. Da eta mah baheula. Carita basa keur ngora. Dari ayeuna mah kahirupan Abah teh geus beda. Saha Abah ari jenengan eta istri teh? Tanya Sari bari neuteub ka bapana Nyi Asri. Ari ngaranna mah eta mojang teh Nyi Rasti. Umurna kira-kira saumuran sarua jeung umur anak Abah ayeuna si Nyai. Kurang leuwih 18 tahun. Sahabah dadanguan teh Rasti. Sarip ngajenghok. Lantaran kana ngaran Rasti mah geus ngadenge da puguh ti heula geus meunang katerangan tinu jadi bapana. Lamun eta mojang papacangan anu jadi bapana baheula samemeh ngahiji ngawangun rumah tangga jeung indungna. Nya ngaranna teh Rasti. Ari lalaki anu dipika cintana tayalian ti tuang Rama juragan Pardi. Ari asal mula eta carita teh kieu Jang anu lengkep nama. Barabat Bapa Nyi Asri alias Pendi medarkeun lalakon kahirupana baheula. Waktu zaman keur ngora ti mimiti dirina mikahayang ka Nyi Rasti. Sakabehna ditetek taya anu kaliwat jeung taya anu disumput salindungkeun anu dipalar sangkan kaharti ku Sarip sarta bisa nyaho kana sakabeh anu jadi kasang tukang na eta carita. Anu ayeuna mah aya hubunganna jeung lalakon kahirupana Sarip jeung kulawargana. Tah kitu ujang anu sabenerna mah lalakon kahirupan Abah teh.
Ari anu satadina mah abah teh geus teu hayang ngaguar deui kana eta lalakon teh. Sabab sok jadi sedih jeung asa kagagas. Nya sakapeung mah abah teh ngarasa sok asa gede dosa lantaran teu bisa nulungan Nyi Rasti anu harita nambahan patina sorangan. Ku alatan luncat ka jurang. Ari anu jadi sababna nyaeta alatan kalakuan Bapak Ujang anu embung mere tanggung jawab kana kalakuan anu geus dipigawe ku manehna. Lantaran harita teh Nyi Rasti keur kakandungan geus 4 bulan. Anu tangtuna oge eta jabang bayi teh mangrupakeun darah daging Juragan Pardi Bapak Ujang. Kitu ceuk Bapak Nyi Asri alias Pendi mungkas sakabeh lalakona. Terus rumenghap narik napas jero katara bangun anu berat. Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti. Geuning teu tela pun Bapa teh kacida pisan kejem sareng telenges sarta sakedik oge teu gaduh rasa kamanusaan. Nya manawi teh teu kitu kalakuan kapungkur teh. Abdi salaku anu janten putrana ngaraos isin sareng kacida ngaraos kuciwa. Nah naon kelepatan abdi dugi ka ngagaduhan Bapa anu kalakuana sapertos kitu. Ceuk Sarip hatena kacida pisan ngarasa handeueul mitra. Lantaran dirina kudu ngabogaan saurang bapa anu kalakuana kitu. Anu tangtu mata kera jeung wirang lamun seuk kanyahoan ku balarea mah. Sarta geus pasti bakal mata guyur salalembur samalah moal henteu bakal jadi bahan hinaan. Lantaran jelas Juragan Pardi anu jadi bapana saurang jalma jahat anu kejem jeung telanges kasasama. Samalah Juragan Pardi oge geus ngabohongan ka anak jeung pamajikana. Ujang kasep ulah nyarita kitu lantaran hade goreng eta teh tuang Rama jeung nadeui lain salah Ujang lamun boga Bapak Juragan Pardi. Sabab ari urang mah gumelar ka alam dunia tangtu teu bisa milih saha anu bakal jadi indung Bapak urang. Kalakuan Bapak Ujang anu goreng omat ulah diturutan. Geus bae cukup nepi ka dieu. Nya kulantaran kitu engke pikeun ka hareupna Ujang kudu bisa ngajaga anak turunan anu sahade-hadena. Didik ku ilmu agama kitu deui ku ilmu kahirupan anu sejenna. Anu bakal mawa mangpaat pikeun kahirupan di dunia jeung akhirat. Kitu ceuk Bah Pendi mere papatah ka Sarip anu sakira gede mangpaatna. Dina sajeroning ngambah kahirupan sangkan salamet dunia jeung akhirat. Hatur nuhun Abah. Insya Allah piwejang ti salira ku abdi bade diestokeun. Nya alhamdulillah hari kitu mah. Ari Ujang teh geus aya sabaraha poe ninggalkeun lembur Cibedug teh. Pami telepat matos 15 dinten ayeuna teh Abah. 15 poe. Berarti lamun kitu mah Ujang teh ngan ukur boga waktu 2 poe deui atuh. Sabab lamun leuwih ti waktu anu geus ditangtukeun, bisa-bisa ti Ujang moal katulungan. Leres Abah. Kitu numutkeun keterangan ti Aki Juha teh. Nya lamun kitu mah urang ulah meceunan waktu lantaran bisi heula teuing. Hayu poe isuk urang miang jeung Abah ka ditu. Tapi inditna rada beurang. Sabab isuk-isukna Abah teh aya urusan. Jeung derek mere heula papatah ka barudak. Sangkan salila Abah taya di lembur ulah areureun diajar ngaji. Nyari Abah terek indit ka mana kitu? Tanya Ambu Hanifah anu harita norojol ti lawang dapur.
Terus gek diuk. Ambu, we isuk abah terek indit ka lembur Cibedug. Lantaran aya urusan anu kacida penting sarta kudu gancang direngsekeun ku abah. Nah ya urusan naon abah, geuning mending ngadadak. Ceuk Ambu Hanifah bari neuteub lantaran ngarasa heran. Nya puguh oge caritana panjang Ambu. Keun ke deui lamun abah geus mulang deui ka lembur tangtu dipedar sakabehna. Ambu kade omatnya. Salila abah eueuh mi HP si Nyai talingakeun anak urang. Lantaran abah teh hariwang di si aya kajadian anu cara tadi. Ceuk Pendi mere papatah kanu jadi bojona. Mangga abahkeun ulah hariwang si Nyai matang tuh ditalingakeun. Tapi rek sabaraha lila abah di lembur Cibedug teh. Ya ceuk perkiraan mah moal lila abah teh. Tapi ari pasti namanya duka teuing abah oge teu bisa mastikeun. Ya pokona mah sarengsena urusan we atuh. Jeung deui abah teh geus sono hayang panggih jeung babaturan abah baheula. Si Jahri, si Ohim, kitu deui si Ocin. Kawasna mah maranehna oge sarua geus kolot siga abah. Ceuk Pendi ras inget ka babaturana anu geus puluhan taun teu panggih. Nya abah pek bae hayang panggih jeung babaturan mah. Tapi oma tulah poho balik. Lantaran sok betah ari jonghok mah hayang terus babarengan. Komo deui abah teh kasebut geus lila teu panggih jeung anu jadi sobat. Nya bener sok betah ari ngobrol mah. Tapi abah oge moal nepi ka poho balik. Lantaran karunya atuh ka barudak meureun dogiteun. Geus rek burit ieu teh sakedeung deui oge magrib. Nya geus burit abah. Sok atuh gerak ka cai bisi telat ka masjid. Ya bener Ambu Cang Sarip. Abdi bah. Hayu ka masjid jeung abah. Da geuning geus rek magrib. Keun bae ngobrol mah engke urang tuluykeun. Pendi ngareret ka Sarip sarta terus ngajak ka masjid. Sabab kaayaan harita teh geus maju ka burit. Tongeret ti tadi geus reang disarada ditembak ku sora manuk anu ricit dina dahan. Kawasna keur nareangan pamondokan. Sumuhun mangga atuh abah. Nya geus kitu mah Mbah Pendi jeung Sarip terus muru ka pancuran rek abdas. Sareta teu lila oge geus rengse. Saterusna bareng arindit ka masjid. Sadatangna ka masjid kasampak geus aya sababaraha urang barudak lalaki. Umurna kira-kira belasan tahun. Ya terus arasup anu saurang terus nyeungeut lantera bray caang. Ari anu saurang deui terus nakol bedug. Dur bedug ditakol disusul ku haleuangna anu azan. Anu taya liam ti Mbah Pendi. Sorana kadenge meuni halimpu mulas melis mata koas. Sarip ngajajar diuk jeung barudak anu tadi. Tekung silila juljol anu sejena. Bapak-bapak, jajaka, jeung barudak daratang. Nya saterusna mah prak sararea babarengan ngajalankeun ibadah salat magrib berjamaah kalayan husu. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun peutingna Kirawan Cibada Isa. Mbah Pendi jeung Sarip geus baralik deui ti masjid. Sarta terus ngarobrol di tengah imah. Bari nyang hareupan cai teh haneut jeung lalauhna seupan cau nangka jeung seupan taleus di kalapaan. Anu ngahaja disadiakeun ku Ambu Ipah minangka nyuguhan semahna. Prung harita ngarobrol. Samalah Ambu Ipah oge aya di dinya milu ngobrol jeung semahna.
Tapi ari Nyi Asri mah geus teu tembong da puguh aya kitu teh geus ngaringkep di kamarna. Anu ngarobrol harita meni arupleg ari anu dicaritakeunna meh teu jauh ti pasoalan Sarip anu tadi. Ditumbu ku nyaritakeun kahirupan Mbah Pendi sabada harita Indit ninggalkeun lembur Cibedug. Anu niatna mah rek masantren di lembur Ciburial. Nincak kana 3 taun, Mang Dario jeung Biratmi indung jeung bapana nuturkeun mari pindah. Da puguh hayang deukeut jeung Pendi anu jadi anakna anu memangan hiji-hijina. Lantaran anakna anu kadua mah geus maot basakeun leutik keneh. Nya ti harita, Mang Dario sakula warga tetep tumetep di lembur eta. Samalah Pendi amprok jeung Ambu Hanifah anu sarua diajar nyiar ilmu di pasantren. 2 tahun ti harita akhirna pruk Pendi teh resmi laki rabi ngawangun rumah tangga jeung bojona. Awet nepi ka ayeuna babarengan sarta boga anak hiji nyaeta Nyi Asri. Kesugri kaum dangu, mangsa alam teu karasa ngarayapna. Nyaho-nyaho waktu teh geus maju ka peuting. Anu ngariung mungkas obrolanna da puguh geus karasa tunduh. Sarip dipernahkeun di hiji kamar anu ngahaja geus disadiakeun. Nya geus kitu mah sararea arasup ka kamarna sewang-sewangan. Terus sarare tibra. Kesugri kaum dangu, ameh temurang maring dina kolom komentar ieu carita urang berebetkeun. Urang caritakeun poe isukna kira-kira wanci bada lohor. Mbah Pendi jeung Sarip geus saragedangdan. Lantaran poe eta rek Indit ka lembur Cibedug. Kapaksa harita Inditna pabeberang sabab isuk-isukna Mbah Pendi boga urusan anu sejen. Anu geus dirancanakeun kamarina. Sanggeus sagala rupana dianggap tarapti nya terus atuh amitan ka bojona jeung ka anakna. Ambu, ayeuna Abah rek miangnya. Sarta obat Abah mihape si Nyai. Jaga anak urang sahade-hadena. Lamun aya itu jeung ieu mah menta bantuan we ka barudak da moal burung daraekeun. Ceuk Pendi samemeh Indit amitan jeung mere papatah kanu jadi bojona. Nya Abah sok bae ka ditu rek Indit mah. Ngan omat kade kudu cing ati-ati di jalan. Jeung deui lamun sagala urusan geus rengse kudu buru-buru mulang deui ka lembur. Lantaran sok teu puguh ari Abah eueuh teh. Walon Abu Hanifah bari neuteup ka salakina anu rek miang. Teu kudu salempang Ambu. Da Abah oge tang tuh bakal buru-buru mulang ari sagala urusan geus rengse mah. Jeung deui rek naon kudu lila-lila di ditu ah. Da moal aya randa di ditu mah. Doakeun we anguran muga-muga cing salamet sarta dilancarkeun sagala urusan. Nyai Abah rek nyabah heula nya. Kadeh hidep ulah sok mindeng teuing ulin. Lantaran bisi aya nanaon. Eug Abah keur eueuh di dieu. Mbah Pendi ngareret ka anakna anu keur nangtung, ngarendeng jeung bojona. Nya terus Nyi Asri diteuteup meuni leleb, katingali bangun anu leudeuh pisan. Sumuhun mangga Abah. Insyaallah abdi bade tumut kana piujang Abah. Walon Nyi Asri unggeuk. Hatena ngarasa berat rek ditinggalkeun ku bapana teh. Ya syukur kade ah. Umat kudu nurut ka indung hidup anaking. Jang, ayeuna mah hayu urang miang ah. Lantaran bisi beurang teuing. Sumuhun mangga Abah. Da abdi matos sayogi. Ambu, abdi ayeuna saja permios mugia kapayun urang tiasa ditepangkeun deui. Ceuk Sarip amitan ka Ambu Hanifah bari terus munjungan. Bral ujang kaditu ku Ambu didoakeun.
Mugia bae hidup cing salamat serta segala urusan bisa gancang rengse kalayan hade. Jawab Ambu Hanifah ngadoakeun ka Sarip anu rek miang. Amin, hatur nuhun Ambu. Kana pidoana mugia dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Nyai, akang saja permios. Mugia bae urang tiasa pendak deui. Ceuk Sarip. Amitan ka Nyi Asri terus ngajak sasalaman. Mangga Kang, wilujeng angkat mugia salamat di perjalanan. Walon Nyi Asri bari nampanan leungeun Sarip. Gap duanana harita sasalaman. Kituna teh bari jeung silih teuteup tapi teu lila Nyi Asri terus tungkul. Sarip rumenghap narik napas terus ngalesotkeun leungeun Nyi Asri. Dina jero hatena aya rasa anu nyelap, anu ku ayeuna mah rada hese digambarkeunna. Jeung sigana teu pati dipalire. Sabab harita Sarip leuwih mentingkeun urusana. Jadi can loba mikiran urusan anu sejena. Nya atuh sanggeus kitu mah teu loba deui cacarita. Bah Pendi jeung Sarip bral miang ninggalkeun eta patempatan. Sarta dijajabkeun ku paneuteup Ambu Hanifah jeung Nyi Asri anu ngawaskeun bari gugupai nepi ka duanana ngiles palebah pengkolan. Kasugri kaum dangu. Cag urang tinggalkeun heula kayan Ambu Hanifah jeung Nyi Asri. Tenden heula sakedeung insyaallah kaharep muga-muga kasampeur deui. Urang tuturkeun heula Bah Pendi jeung Sarip anu harita keur lumampah. Anu tujuan rek ngajugjug ka lembur Cibedug. Duanana keur nikreuh laleumpang nyorang jalan satapa anu sakapeung nanjak mudun ngurilingan pasir. Tapi teu nyorang jalan anu kamari ku Sarip diliwatan. Ari sabab ngurilingna bakal leuwih jauh. Sajroning keur laleumpang duanana terus bae ngarobrol. Kaparengan poe eta mah langit teh teu pati bengras. Jadi karasa teu pati hareudang teuing jeung ripuh sarta bisa lumampah kalayan salse. Jang Sarip, lalampahan urang teh lumayan jauh lamun ti dieu mah. Sigana bakal kapoekan di jalan. Tapi keun bae lantaran Abah boga sobat di lembur. Nya lamun kapaksa mah urang milu meuting we heula deui imahna. Tah poe isuk urang neruskeun deui perjalanan. Ceuk Bah Pendi ngajak ngobrol. Reg leumpangna eureun heula kitu deui Sarip terus ngarandeg. Terus ngusap kesang anu geus renung dina tarang. Mangga Abah, abdi masih jangiringan baik kumaha saena. Walon Sarip bari melong ka landeuh ningali jalan anu tadi diliwatan. Jang, lamun teu salah berarti ayeuna teh poe anu ka-16 nya. Leres Abah, dinten ka-16 ayeuna teh. Janten abdi teh munggah waktosa dinten deui paminumutkeun anu ditangtoskeun ku Aki mah. Nya jujur we Abah abdi teh ngaraos hariwang. Nah kinten-kintenna urang teh moal alat teuing. Margi abdi teh ngaraos melang kapun adi pilih aya kajantenan anu teu dipiharep. Walon Sarip nembrakeun sakabeh kahariwang hatena. Jang Sarip ulah hariwang teuing jang. Sing yakin kana diri pribadi sarta cing percaya kana kakawasan Allah. Nya kumaha deui da urang teh teu bisa diburu-buru lantaran urang teh aya di tempat anu jauh. Jadi ujang teh kudu cing sabar pasrahkeun sagala rupana ka Zat anu Maha Kawasa. Sangkan teu berat teuing karasana. Insyaallah urang bisa nepti ka lembur Cibedug kalayan salamat pas dina waktuna. Matak hayu atuh urang kudu gancang leumpangna ngarah tereh nepi ka lembur. Sumuhun mangga atuh Abah ti payun. Nya geus kitu mah tuanana geureuh deui. Leumpang neruskeun lalampahana. Sakapeung sok eureun-eureunan heula ngadon leureuh heula sakedeung. Da puguh capek. Geus kitu terus ngeureuyeun deui. Kira wanci samemeh magrib Bah Pendi jeung Sarip anjog ka hiji lembur. Nya terus muru ka imah sobatna.
Ari maksudna rek milu ngadon reureuh di dinya. Kabeneran sobat Bah Pendi keur aya. Nya teu burung bungaheun kadatangan ku Bah Pendi teh sarta ditarima kalayan hade samalah terus disuguhan sakumaha mistina kasema sarta dibere tempat pikeun ngarareb peuting eta. Kasugri kaum dangu. Urang caritakeun poe isukna. Sabada ngajalankeun salat subuh harita Bah Pendi jeung Sarip geus miang deui rek neruskeun lalampahana. Da puguh di lembur eta teh perjalanan masih jauh lamun nuju ka jalan raya. Samalah masih kene kahalangan pasir. Nya tapi ari kuleukeun jeung sabar mah sanajan sakumaha jauh sarta karasa capek oge. Kira wanci jam 8 beurang harita duanana anjog ka jalan raya. Nya terus leureuh heula di hiji warung bari nungguan oplet heuleut setengah jam ti harita. Lar aya oplet ngaliwat gancang atuh dipegat. Sarip jeung Bah Pendi buru-buru naek gek diuk di bangku tengah. Geus kitu dius oplet maju nyemprung muru ka kota. Sarip hatena geus teu sabar mitra. Hayang buru-buru nepi lantaran harita teh geus nincak ka poe 17. Poe panungtung anu geus ditangtukeun ku si Aki. Sarip ngarasa seber hatena sok inggis datangna ka lembur lateuing. Tapi untung dibarengan ku Bah Pendi anu teu mere pepeling sarta ngagedean hatena. Sangkan teu loba teuing kabelang. Hari sabab sagala rupa anu dipikah hariwang can tangtu kajadian. Kasugri kaum dangu. Cag urang tinggalkeun heula lalampahan Bah Pendi jeung Sarip anu harita keur aya di setengahing perjalanan rek ngajugjug ka lembur Cibedug. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun Mang Ocin jeung Bi Itoh anu aya di lembur. Disaprak ditinggalkeun ku Sarip kaayaan Neng Epa anu keur gering eueuh pisan robahna. Samalah ti poe ka poe teh katempo kaayaanna kalah beuki ripuh. Awakna beuki begang, beungeutna sepa siga mait, panon celong biwir geunteul jeung gararing. Samalah ku ayeuna mah geus teu asup kadaharan pisan. Paling oge ngan ukur cai herang. Nempo Neng Epa anu kaayana kawas kitu puguh bae atuh Mang Ocin, Pak RT Mang Ohim. Kitu deui Aki Juha kacida pisan ngarasa bingung. Unggal poe tatanggana sok pilih genti milu narungguan. Nyelangan Bi Itoh ngarah teu capeun teuing cenah. Lamun datang wanci peuting sok aya Pak RT jeung Mang Ohim. Maturan terus sok ngaraji ngemitan anu keur gering. Kacaritakeun dina hiji poe. Harita teh nincak kana poe anu ka-16 pasosore. Bi Itoh jeung Mang Ocin keur dariuk di tengah imah nungguan Neng Epa anu katempo keur ngagoler. Awakna ngalalempreh siga layon. Kang Ocin, kudu kumaha ari geus kieu Kang? Kuring mah bingung ieu teh. Namun nepi ka henteuna, Mang Kaning den Sarip can keneh aya mulang. Ceuk Bi Itoh ngomong lalaunan bari neuteup ka Neng Epa anu keur ngalempreh. Heueuh, puguh akang oge bingung Itoh. Nya kudu kumaha atuh nya ari pipetaeun urang. Sarasaan teh geus asa beak dengkak alatan mikiran ieu pasoalan. Samalah pagawean oge nepi ka teu kagarap. Ya Allah, Gusti, nah ieu cocoba teh beut meni asa berat-berat teuing. Walon Mang Ocin bari terus rumenghap narik napas jero. Dadana karasa asa eungap. Lamun kudu jujur mah Mang Ocin teh geus ngarasa taak. Da puguh ieu pasoalan teh kawas aya anu moal aya tungtungna. Samalah geus teu sabar hayang buburu tamat nah kana buburu tamat.
Samalah geus teu bisa mikir otakna asa butek. Da puguh rupa-rupa cara jeung akal tareka geus digunakeun. Kang Ocin, geus sabaraha poe den sarip teh inditna? Nya lamun itungan akang mah poe ayeuna teh geus ka 16. Lamun kitu mah berarti waktu anu ditangtukeun ku si Aki teh ukur tinggal sapoe deui. Nah kira-kira na usaha den sarip teh bakal hasil atau mah moal. Da geuning nepi ka ayeuna can keneh aya mulang. Ka mana atuh inditna? Kuring mah palaur inggis teu hasil sarta Neng Epa teu katulungan. Ceuk bi itoh paromana alum. Da puguh hatena teu tentrem loba kahariwang. Nya akang oge teu apal hasil jeung henteuna. Sarta teu nyaho ka mana den sarip inditnya. Sabab lain pagawean gampang. Nya ngan saurang jalma anu teu puguh ngaranna. Teu apal rupanya sarta teu nyaho tempat jemukna. Tapi sanajan kitu urang doakeun we moga-moga cing hasil. Tembal Mang Ocin barigap kana gelas anu dieusi ku cai kopi. Tapi geus tiis da puguh sesa tadi. Regot diinum ampir beak jeung gegedohna. Geus kitu sok gelas ditunda. Nya kitu ari kahayang mah moga-moga atuh usaha den sarip teh sing mawa hasil. Kang, kumaha ari Pak RT nah peuting ieu rek baturan deui atawa moal? Lantaran urang teh ari eueuh batur mah keung. Nya ari nyaritana mah edek cenah. Tapi engke rada peuting sabab Pak RT jeung si Ohim rek milu tahlilan heula cenah di lembur pentas. Ya syukur we atuh ari arek mah. Dan geus disariakeun keur susugo nama lumayan we ngarah tetunuheun. Tapi lamun teu kaditu kumaha? Tanya bi itoh bari melong ka salakina. Nya lamun teu datang mah urang susulan we jang uhe jeung jang sanan. Da pasti daraekeun lamun ditiang mah. Jeung deui apan maranehna teh pagawena den sarip. Piraku mun eueuh belanya. Itoh, kumaha disangu geus asak atawa acan? Lapar akang mah ieu teh. Asak sanggup makang, sok meh kan itu dah haneut keneh. Nya hayu atuh, urang bareng ngarah ponyo. Nya hayu atuh, urang bareng da sarua kuring oge geus lapar. Bi itoh jeung Mang Ocin narangtung. Leos ka dapur geus kitu brak dalahar bareng. Telila anu dahar geus rengse palenyun Mang Ocin udud awakna nyarande kana bilik. Ari bi itoh meresan kadaharan sok ditunda dina luhur pago. Prung ngarobrol meuni uplek. Anu dicaritakeun teu jauh ti pasoalan sarip jeung Neng Epa harita. Kang Ocin, ayeuna mah teu kudu init ka masjid atuh Kang. Salat di imah we lah lantaran kuring eueuh batur. Da moal aya nanaon atuh itoh. Jeung deui ka masjid mah moal lila. Nya, tapi kuring teh sok keung Kang. Ya heug atuh ari maneh teu ludeung mah akang rek salat di imah. Ceuk Mang Ocin terus muniang cengkat. Buru kana panto jerut turun leos ka pipi rek ngampihkeun hayam kana paranje. Tuluy dipageuhan. Lantaran sok didodoho ku careuh. Geus kitu gancang ngaleos ka pancuran rek abdas. Sedengkeun bi itoh harita gancang nyeungetan cempor. Sok ditunda di tengah imah, di kamar jeung di dapur. Brai kayam teh caang. Ari di luar geus mimiti reupreupan. Sabot keur kitu, dur-dur kadenge sora bedug ditakol di masjid. Disusul kunu azan. Torojol Mang Ocin balik di pancuran. Terus prak ngajalankeun salat magrib. Wanci magrib geus kaliwat. Mang Ocin jeung bi itoh keur dariuk pating ngajarantul nungguan Neng Epa. Kayaan di jero imah karasa tiiseun. Sok padahal harita teh sore kene kakara liwat wanci magrib. Tapi beut asa keung beda jeung peuting kamari. Mang Ocin jeung bi itoh guntreng ngarobrol lalaunan. Sakapeung kadenge sora Neng Epa humarurung. Tapi telila sok terus jempe deui. Kang Ocin, nah kira-kira jam sabaraha Pak RT teh kadarieuna?
Nya tuduka teuing sigana mah sanggeus rengse urusan we meureun. Kumaha lamun susulan atuh jang uwe jeung jang sanan cenah kadarieu. Nya bari nungguan Pak RT datang, ngarah urang aya anu maturan ngobrol. Jeung deui bisi peuting teuing Pak RT mah datangna. Nya heug atuh engke ku akang rek disusulan. Tapi ke sakeudang deui lamun geus liwat salat Isya. Sigana wayah kieu mah pastinya oge keur araya di masjid. Cangke ku akang rek diteang ka imahnya. Mitra cageulaya carita urang tunda heula nya. Insyaallah mitra urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.